Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Nafisa Alma Sofi ti kelas 11 MIPA 8. Ibu guru anu kusim kuring dipihormat sareng rerencangan sadaya anu dipideudeuh. Hayu urang sasarengan muji syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu tos masihan sehat, nikmat nyaeta nikmat sehat, nikmat iman sareng nikmat Islam. Teu hilap oge urang dugikeun puji syukur ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng ka kulawargina, ka para sahabatna, ka tabiin-tabiatna sareng urang sadaya salaku umatna. Amin ya robbal alamin. Dina deungeut ieu abdi bade medar mangpaat HP dina mangsa wabah Covid-19. Sakumaha urang terang yen HP teh nyaeta alat komunikasi anu dipikalandep dibandingkeun alat komunikasi anu sanesna. Kumargi kitu, sadaya lapisan masyarakat timulai budak nepikeun ka kolot terang kanu namina HP. Da umumna ayeuna mah tos gareduh HP. Katambih deui ayeuna nuju aya wabah Covid-19, seueur pisan manfaat HP teh. Salah sahijina diantarana nyaeta anu kahiji sumber informasi ngeunaan wabah Covid-19. Lamun urang hoyong terang ngeunaan perkembangan wabah Covid-19, urang tiasa ningali tina HP nyaeta dina internet. Anu kadua, kangge barudak diajar ti bumi. Nuju wabah kieu mah murangkalih teh dihimbau supados mindel di bumi. Jadi ayana HP teh penting pisan. Ku ayana HP murangkalih tiasa milarian informasi ngeunaan pelajarana anu dibutuhkeun dina HP teh. Anu katilu, media kangge guru ngajar murid. Sapertos murid-murid, guru oge ngajarna teh ti bumi. Jadi HP teh salah sahiji media kangge guru ngajar ka murid. Contona tiasa ngangge WA group, tiasa ngangge Google Classroom, jeung sajabina. Anu kaopat kangge balanja. Nuju kieu mah ka pasar oge sieun nya, da sieun katularan. Jadi balanja tina HP teh salah satu cara anu efektif gitu. Balanja tina HP teh tiasa macam-macam aplikasina nya, diantarana nya anu sok diangge ku ibu-ibu mah biasana aya Shopee, Lazada, jeung sajabina. Anu kalima teh nyaeta kangge pesen ojek online. Kan ai naik mobil umum kitu mah kan seueuran jalmi pas sesedek kan sieun nya urang ge da nya tadi teh sieun katularan ku anu Covid-19 eta teh. Jadi ku ayana HP teh urang tiasa mesen ojek online. Lamun ngangge ojek online mah urang kan tiasa kumaha urangnya penumpangna, misalna mesen GrabCar kan eta mobil. Terus ke anu naekna teh ngan tiasa supirna sareng urang we kitunya da kangge PSBB teh. Kagenep nyaeta kangge jualan online. Nuju kieu mah seueur jalmi anu di PHK gara-gara wabah Covid-19. Jualan online teh nyaeta salah satu cara anu efektif. Tah, eta diantarana manfaat HP dina mangsa wabah Covid-19 ayeuna. Salajengna simkuring nuhunkeun hapunten pilih aya cariosan anu kirang merenah kanggo ibu guru atanapi rerencangan sadaya. Saena ti Gusti Allah, awana ti diri simkuring. Sakitu wae anu kapihatur di akhiran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.